Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Abi ti kelompok hiji bade ngabeberkeun materi pembelajaran kelas 12. Ti kelompok hiji nu pertama aya Arya Gunawan, kadua aya Jijan Patah, nu katilu aya Muhammad Nopal, nu kaopat aya Muhammad Isman, nu kalima Muhammad Rehan, sareng nu terakhir Rehan Arya. Materi nu pertama nu bade dibewarakeun nyaeta ngeunaan materi bahasa, budaya, sareng tradisi Sunda. Kabudayaan suku Sunda. Kabudayaan suku Sunda nyaeta salah sahiji kabudayaan anu jadi sumber kekayaan jang bangsa Indonesia. Nu dina perkembanganna kudu dilestarikeun. Macem-macem kabudayaan nu aya dina Sunda nyaeta sistem kepercayaan, padamelan, kasenian, budaya urang Sunda, basa jeung sajabana. Aya oge rupa-rupa kasenian di tata Sunda nyaeta kirab helaran, karya sastra, pencaksilat, cikalong, seni tari, seni musik, sareng wayang golek. Alat-alat musik nu aya di tata Sunda nu pertama nyaeta angklung, calung, kulanter, sareng kacapi. Bahasa anu digunakeun dina kahirupan sapopoe ku urang Sunda nyaeta ngagunakeun bahasa Sunda. Adat istiadat urang Sunda. Seueur keneh adat istiadat Sunda anu dilestarikeun dugi ka ayeuna. Contona sisingaan. Sakitu materi ngeunaan bahasa, budaya, sareng tradisi Sunda. Kasimpulan nu bisa urang candak tina eta nyaeta kabudayaan suku Sunda teh nyaeta salah sahiji kabudayaan anu jadi sumber kekayaan jang bangsa Indonesia anu perlu dilestarikeun perkembangan. Hayu urang barudak ayeuna kana materi nu kadua nya carita wayang. Carita wayang teh nyaeta salah sahiji karya sastra dina wangun lancaran atawa sok disebut oge prosa. Aya dua rupa karya sastra dina wangun prosa nyaeta prosa puhun jeung prosa modern. Carita wayang kaasup kana prosa puhun palaku nu aya dina carita wayang. Biasana mangrupa jalma atawa dewa anu mangrupa jalma. Istilah-istilah nu aya dina carita wayang teh nyaeta kakawen, murwa, antawancana, nyandra, bagedor gugunungan, campala, campurit, sinden, dalang, nayaga, jeung juruwalok. Ayeuna urang lanjutkeun ka materi nu katilu nyaeta materi resensi film. Ngartos film sareng apresiasi film mangrupikeun serangkaian gambar anu ngalir dina layar. Pikeun skala bumi, film tiasa dinikmati dina layar TV. Pikeun skala anu langkung ageng kalayan sajumlah ageng pemirsa. Film tiasa dinikmati ngalangkung layar bioskop. Pikeun nepikeun pesen film ngagunakeun basa gambar dibarengkeun ku sora anu ngandung adegan konflik sareng kajadian. Kumasihan penilaian film eta ngandung hartos yen kami parantos ngaapresiasi karya eta. Tinjau film mangrupakeun karya tulis anu eusina masihan tinimbang ngeunaan kualitas anu hade sareng goreng pikeun hiji film. Ku alatan eta, pikeun nulis resensi film ngabutuhkeun elmu ekstensif sareng wawasan sastra ngeunaan prosedur atanapi lengkah-lengkah pikeun nulis ulasan, unsur-unsur film sareng patokan penilaianana. Tujuan nulis tinjau film tujuan nyerat ulasan nyaeta pikeun ngabantosan
Pamirsa atanapi pemirsa dina nangtoskeun naha aranjeunna kedah mikaresep film anu dimaksud. Salajengna pikeun nulis tinjauan film punten perhatoskeun urutan atanapi sistematika ieu. Hiji teh bubuka nya. Perkenalan kalebat judul film, nami sutradara, nami prosedur, penulis skenario, sareng pemain atanapi tokohna. Anu kadua teh eusian tinjauan kalebet alur carita, sawala ngeunaan tokoh pelaku sareng aktris kalayan desain film anu disiapkeun. Basa anu digunakeun dina dialog, cara nampilkeun konflik. Anu katilu teh nyaeta panutup. Panutup dina bagian panutup resensi film aya kacindakeun ngeunaan kaunggulan atau kaunggulan jeung karugian atawa karugian film secara gembleng. Urang ngajengkeun kanu materi nu kaopat nyaeta drama. Drama nyaeta karangan anu ngagambarkeun kahirupan sareng watak manusia dina tingkah laku nu dipentaskeun di babaraha babak. Aya oge jenis-jenis drama. Jenis drama biasana ngagunakeun 3 dasar. Nyaeta berdasarkan penyajian lakon drama. Kedua, berdasarkan sarana. Nu katilu, berdasarkan kaayaan naskah drama. Nu kahiji, berdasarkan penyajian lakon. Aya tragedi, komedi, opera, pas, tablo, sareng sendra tari. Berdasarkan pamentasana, aya drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, sareng drama boneka. Nu katilu, berdasarkan aya atau teu ayana naskah. Nu pertama aya drama tradisional, nu kadua aya drama modern. Unsur-unsur dina drama nyaeta aya tema, galur, lakon, watak, latar, sareng amanah. Itu di dia abdi bade ngajelaskeun tentang artikel itu dibagi 5 bagian yaitu eksploratif. Eksploratif nyata artikel anu ngungkapkeun fakta-fakta dumasar kajian ti nulisna. Eksplanatif artinya ngajelaskeun. Artikel eksplanatif nyaeta artikel anu isiana ngajelaskeun hiji hal pikeun bisa dipaham pamaca. Deskriptif nyaeta artikel anu ngagambarkeun hiji masalah anu lumangsung di tengah masyarakat, nu kituna bisa nyaho anu sabdarna lumangsung. Artikel prediktif nyaeta artikel anu bener hitungan atawa ramalan naon anu bakal lumangsung di poe kahareupenakeun lumangsar hitungan nulisna. Artikel preskriptif nyaeta artikel anu mikeun tuntunanna ka pamaca pikeun ngalakonan hiji hal kituna henteu ngalaman kekeliruan atas kesalahanna. Kecaplalawanan atau antonim. Antonim nyaeta kecap-kecap anu ngandung harti sabalikna. Antonim asalna ti basa Yunani anti, lawan, sarta onoma. Ngaran nyaeta hiji istilah linguistik anu ngarujuk kana papasangan kecap anu lalawanan hartina lawan kecap. Contona lawan kecap nyaeta jauh, deket, kideu leutik, kolot budak, undul jeung datang, panas jeung tiis. Harti carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ngruatan atawa ritual anu disebut mantun. Ciri-cirina nyaeta mantun biasa dipirik ku kacapi sarta biasana dihalengkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutuk teh dimimitian ti bada isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang, malah aya lalakon anu kakara tamat ku 3 peuting, seperti lalakon Badak Pamalang. Dumasar kana medina, carita pantun gelar dina lisan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan. Sejarah carita pantun teh
mangrupakeun hiji wanda seni nu kawilang geus kolot. Catatan pangkolotna nu nyebutkeun ngeunaan pantun aya dina naskah Sunda Sanghayang Siksa Kandang Karesian tahun 1518 nu nyebutkeun ngeunaan carita pantun Langgalarang Banyakerta jeung Siliwangi anu dipindangkeun ku prepantun juru pantun tea. Kamekaran seni pantun salajengna dicirikeun ku nambahna carita-carita pantun anu ajeuna dianggap luhung dikanekes nu masyarakat hirup dina budaya kana seni pantun teh dalit pisat anu ilaharna dipidangkeun dina ritual keagamaan atawa adat. Kamekaran seni pantun geus nyatetkeun sababaraha urang juru pantun anu kawentar dina mangsana. Carita pantun teh kaasup kana sastra lisan turun-temurun jeung samebarna tata lepek ku cara lisan. Munasabah upama dina kamekaran timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan jeung pantun Baduy.